Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi salwa Ana Bilariani ti kelas 10 MIPA hiji. Ayeuna abdi bade ngadongeng anu judulna Keyeuk dina tonggongna aya tapak nincak munding. Ku kapintaranana sakadang peucang jadi raja. Di leuweung ganggong simagonggong jeung di tegal anu lega. Sampalan banteng, munding, kuda, uncal jeung mencek. Dina hiji poe, pecang leutik anak raja ulin di sisi tegal. Mulungan buah malaka asak kabukina. Keur ngeunah-ngeunah ngahakaran buah malaka di anu ieu handapeun tangkal nu mah pai buahna. Ana breng teh birat sato-sato di tegal lalumpatan. Banteng sapi jeung pedetna, kuda jeung belona, munding jeung enengna, uncal jeung kupungna. Paburu-buru ka leuweung ting caringas sabab aya pikasieun nyaeta papatong hibeuran luhureun tegal. Sato-sato lumpatna awahing sieun, balangah teu nenjo tincakeun. Leye bae munding pelen gede nincak anak raja peucang. Nuker tumaninah depa ngahakan buah malaka asak tea. Anak peucang ngadengek nyerieun, mata kreuwas sakur nu aya, sarta tuluy bapana di bejaan. Raja peucang bapana karunyaeun ka anak. Tuluy marentah supaya munding ditewak dibawa ka pangadilan. Raja peucang teu suka ka hakim menta supaya si munding dihukum. Bongan balangah. Hakimna singa, panghuluna banteng, jaksana kuda, reng-renganana mah rupa-rupa sato sejen. Saayana sato kabeh aya dina sidang pangadilan. Cek singa, naon sababna maneh munding lumpat teh nyilakakeun anak raja? Cek munding, kula lumpat teh lantaran sieun ku papatong, sabab hihibeuran bae di luhureun tegal, tempat kula nyatuan. Kawas-kawas arek nyamber kula sieun dibawa ka luhur. Cek singa, kunaon maneh papatong make arek nyamber munding? Cek papatong, kula mah ngalayang soteh lain arek nyamber munding, tapi ngigel ngeunah ditabeuhan ku balentuk, kang kingkung dina balungbang. Cek singa, naha maneh balentuk make nabehan papatong? Cek balentuk, na da kaula mah lain nabehan papatong, tapi nabehan keong jeung tetenggek. Kamana mandi teh mamawa bae imah. Cek singa, naha maneh keong tetenggek mamawa bae imah? Matak bae ditabeuhan belentuk. Cek keong jeung tetenggek. Dibabawa soteh imah lain hayang ditabuhan belentuk, tapi sieun kasundut cika-cika mamawa bae obor. Seuneuna ucas acos matak hariwang batur, kumaha mun imah kula kahuruan? Cek singa, naha maneh cika-cika mamawa bae obor, matak bae ngahariwangkeun batur. Tuh geuning, keong jeung tetenggek mamawa bae imahna ka mana mandi teh. Da sieuneun karerab ku obor maneh. Cika-cika, da kula mah mau obor soteh lain dek ngadorokan imah batur, tapi sieun ti poros kana liang keunyep. Sapaparat galengan, liang keunyep bae mun kula ti poros teh saha nu baris nulungan. Cek singa, naha keuyeuk maneh gagabah teuing nyieun liang teh meakeun tincakan batur? Heug bae cika-cika kapaksa mamawa obor ari indit-inditan teh, sabab sieun ti poros. Ceuk keuyeuk, nyieun liang-liang sateh kula mah sieun kuhurung, sieun kacolok panon, da kumisna cararang, sukuna rarang luas. Cek singa, naha hurang maneh teh kumatak rungkangeun batur? Tuh, keuyeuk oge rungkangeun ku kumis maneh, mana nyumput ge nyieun liang. Cek urang, kumis-kumis kula dibawa-bawa ku kula, sakadang keuyeuk bae eta mah salah sorangan make borangan. Cek singa, tah atuh keuyeuk anu salah teh sarta kudu dihukum, rek ayeuna tincak tonggongna ku munding, cara anak raja peucang teh. Tuluy tonggong keuyeuk teh ditincak ku munding, tug tepi ka ayeuna di tonggong keuyeuk aya nu siga tapak urut ceker munding.